Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes kumaha daramang barudak kelas genep. Mugia barudak kelas genep dinten ayeuna aya dina kayan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tepang dari sareng Ibu Desi Magdayani di pengajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang diajar istilah kasehatan. Naon hartina sehat? Sehat hartina kondisi penghadena awak, mental jeung sosial ka urang lumaku bisa barang gawe. Naon wae usaha-usaha pikeun kesehatan masyarakat nyaeta kahiji tuangeun gizi nu sehat, kadua sanitasi lingkungan, katilu olahraga. Tuangeun anu ngandung gizi. Naon wae tuangeun anu ngandung gizi teh? Karbohidrat nyaeta tuangeun anu ngandung sumber tanaga. Protein mangrupa bahan utama pangwangun sel sareng zat-zat penting dina awak. Vitamin pikeun ngatur rupi-rupi kahiatan dina jero awak. Mineral gunana pikeun urang tiasa engapan atanapi napas. Cai herang ngatur panas awak urang, miceunan racun tina awak, ngatur fungsi kulit. Sanitasi lingkungan nyaeta usaha-usaha urang sangkan lingkungan urang sehat. Di antawisna bumi kedah baresih tina rupi-rupi kakotor, kakebul, sareng runtah. Kaca-kaca anu caletre baresihan sinan jadi herang mencrang. Simbut spray anduk rutin diseuseuh saminggon sakali. Kekebul sareng runtah poma ulah dipiceun ka wahangan, piceun runtah kana tempatna ka TPS. Anu katilu olahraga. Upami palai sehat urang kedah olahraga. Kunaon kedah olahraga? Kumargi olahraga teh bakal hiji ngalancarkeun ngamalirna getih dina awak urang. 2 jantung bakal lancar ngompa oksigen. 3 jantung sareng paru-paru bakal kuat. 4 meunang kasenang jeung kabungah sabab olahraga tiasa ngaleungitkeun stres. Tah barudak sakitu wae rupina pedaran perkawis kasehatan masyarakat jeung istilah-istilah kasehatan cindekna kedah diperhatoskeun ku urang sadayana perkawis gizi, sanitasi lingkungan, sareng olahraga. Taya sanes sangkan kulawarga sehat, masyarakat sehat, urang sadayana hirup raharja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu wae barudak pangajaran ti Ibu, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.